Bibi ka dia aya naon Bang Haji ka dia bibi ka mana ya lah tuh bibi mah ieu dagang we cek dina ka lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salah kisah Allah atuh kadenge kucilis sia kadenge sia nglamat kawin goblok sia tilu opat di jadi berarti lempang aya nini lempang nini nih ka dia ayo naon ini mana kayak main cow cekenan teh ayo naon kendalain coba cekenan teh ayo nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salah kisah Allah atuh kadenge kucilis sia opat ta saksi ta kabeh ge Allah kabeh gas ya lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh kecil mah boga murid Bahlul ngaranna Ahmad Bahlul aya murid ngaranna Sya'ran Kiai ngarieu ngaranna kade tah geus kawin sia can umur sauri sia kolot pula sakera teh 30 leuwih can kawin keneh bae apa urdaikeun urdaikeun mah aya bae cek lagi ngadali kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulu ini urang embung aki-aki mandaekeun oh pinter sia dasar murid aing cek sia can kawin Duman takulajan kawin lain nu daekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodos ya mondok bagi aing sia buka keyakinan tolol sia beuh ulah carekan antum mama goblok sia buka keyakinan emang sia nu mere dahar tuturkeun aing ya tuturkeun leumpang jeung nya bari cekal leungeunna dicarekan sia mondok kebal-kebal tuh bukan keyakinan goblok bener geus panggil cilina jana karo urang geus atuh geus tanya ya lempang ukur lempang ya cek kade di ka mana sia dagang gitu ka mana dagang ka pasar aya nu ngarizkian sia jeung ngarizkian pamajikan saha Allah kade gitu sia agak berangkat kadang teh bener sakit hati lempang deui aya nu mikul di sekolah pak ada lah bapak rek mana ngider cekna ieu dagang nu ngarizkian bapak jeung nu ngarizkian pamajikan sah Allah atuh urang mah ngan nyareat tungkot kadang ku cilis ya cekna geus pak aya naon ente ya ngadidik budak teh tolol ya Bahlul lah yes berangkat deui aya awewe nyuhun bibi ka dia aya naon Bang Haji ka dia bibi ka mana ya lah tuh bibi mah ieu dagang we cek dina ka lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salah kisah Allah atuh kadenge kucilis sia kadenge sia nglamat kawin goblok sia opat di jadi berarti lempang aya nini lempang nini nih ka dia aya naon ini mana kayak main cow cekenan teh aya naon kendalain coba cekenan teh aya nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salah kisah Allah atuh kadenge kucilis sia opat ta saksi ta kabeh ge Allah kabeh gas ya lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh wah ngalamun dari saron kieu be aing sarua seberapa keyakinan mun aing ditanya ge anu ngarizkian ku Allah nya keur ngalamun kitu tah dasar wali teh Bahlul mah datang deh ngalamun sia ngalamun sia ya dayekeun ya sia nu ngarizkian Allah mun sia kawin ta lain sia nu ngarizkian pamajikan sia Allah keneh
mereka ngalamun kene bae nu ngarizkian si Allah sia kawin tak nu ngarizkian pamajikan sia ge Allah nu mantak cak kolot baheula awewe teh mawa rezeki ulah hese Allah nu ngarizkian kawin sia keur ceknya aing ngalamun datang deui guru ampun di guru kuara jasa ceknya ya Allah ya Rabbi ya Karim ya guys aing mah kaikos kitu mah kaharti ku aing ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah geus aing lamun boga pamajikan teh mawa rezeki lah kanu sugih aing kajen nini ge kajen aing kan nini ge nu penting sugih lah abeh ngeunaheun datang deui goblok sia galamun aing kawin kanu sugih ye nyalindung di gelung sia cak urang Karawang ngoblon bogoh sia abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak ai kitu menyalindung di gelung ku bahala mun gelung naon lagak ngagorolong sia bilu ngagorolong las sia ku ari bah dengekeun ku sia dengekeun dia saminggu ieu aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaranna Kiai Khalil nyana boga anak eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar geus usia jadikeun ka ditu terus kawin usia ulah teu ya atuh 70 dinar eta teh masa kena makan aing boga ya guru macam-macam kira-kira tapi guru mah sok nyawan sakecap nyata baliknya na guys ya isukna anu ngagerokeun salani sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil naon mah nyaho je cenah bejana mun kawinkeun anakna ka sia lain masalah naon atuh pas kawinan kitu aduh ira aya titah ka dituna isuk cek cenah teh guys kumaha isuk bae datang ka imah nyana terus depan maghrib dah mandi salat isya salat langsung nyana mantes isya teh sare hudang lah jam 12 mandi wudu santri ngarek kiai atuh sia tak bersen kos itu langsung jada salat hajat mantes salat hajat nyana tadru ka Gusti Allah aya babacaanana khusus kan mau dibacakeun. Bohong Gusti direkam. Aya babacaan khusus kan mau dibacakeun tah bacaan asli tah. Anu. Sirik cenah ka Gusti Allah dengan bacaan eta menanti guru Bahlul teh ya di jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 langsung babacaan beres di luhur ragam kamu. Masya Allah terbukti yang ada dicokot 70 dinar bener pas amat kudu teu dileuwihan sih Masya Allah nyana teh teu ngaku diri aing mah teu aya nanaon aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna ku ari terbukti lain nang aing nang guru aing yes kumaha isukan bae geus mah lah begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka Imah Khalil berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah bener bae datang ka ditu ieu saroni mun saya mah kieu dititah ka dieu teh mama geus kolot mama boga anak binten 2 nu hiji tetehna nu hiji adina nah ieu deukeut teh adina mangga dekat tetehna mah ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna lain masalah teteh jeung dicekeun syaratna lah gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh teh keneh eueuh nanaon ieu mah ngan minta di mas kawinan 70 dinar mawan teu ka dieu awas sih cekeneh teh coba buktikan tah geus geura sila adek sila coba gerokeun Kiai Bahlul supaya nyaksian nyaksian nyana mah barang datangnya geus selain assalamualaikum layu di Bahlul
aing mah tadi ge dek datang aing dek nyaksian sia nikah aing leuleuh di Lauhil Mahfuz kudu di mas kawinan 70 dinar aing moal kebel bakal balik ka negeri aing asli geus aing memeh sia memeh aing balik aing hayang neuleuh sia heula kawin jeung hayang neuleuh sia heula walimah aing hayang neuleuh sia heula pamajikan aing mah dek balik ka negara aing asli langsung ditikakeun disaksian di Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya Kiai Syaroni teh eta wiridan meunang henteu diwirideun ai teu darurat ulah sakitu lamun darurat beunah dibikeun ka batur ulah wakajang batur siapa heula so mikiran batur sia ge kos kitu gitu mah. Nah, iya beres walimah langsung kan di booking bawa ka ditu menang 3 poe mawat ti Bahlul. Lah eta teh waliullah mah kos kitu. Nyahoeun segala rupa. Tak eta teh mere keyakinan dibuktikan heula aya nu liwat. Tah, saha anu ngarisieun jeung pamajikan dia Allah kadenge sia. Urang kan di dongengan kitu teh ku Ki Bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh. Ulah cang cahaya urang nu ngarisieun Allah pamajikan nu ngarisieun Allah ulah bingung-bingung ulah na asanang urang geus urang boga bere pamajikan urang teu boga penta asana lobaan menta ye kajen lu asana lobaan menta ye kiai aya bae cenah urang kos kitu tunggal mah kula nu dagang kula nu nganapakahan salaki dibalik ieu mah nyana di luhur ai napakah kudu kula kecuali nyana di handap ah geus babari kos kitu ye geus bae ge pasti ini peuting neng kakak dihandap sebab lah iyalah nah istimewa urang mencarita dongeng wali-wali nyahoeun segala rupana begitu ditanya mama emang eta kumaha ngadoa mama lain di Lauhil Mahfuz geus jelas geus kos kitu eta kumaha bisa kanyahoan tadi huwa akhirun binasiyatiha ndeu kumaha ge nang Allah urang kuari ti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun keyakinan pan tadi ge setelah wujud kidambokeun 20 nu mustahilna kuari ningkatkeun keyakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asanyana geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae kadang-kadang panjang kadang-kadang pendek kuari geus cenah oh kiai cenah geus setengah 11 ge leuwih teh atuh pan tadi ge huwa akhirun binasiyati ya sieu protes bae ka aing nang Allah belon tuh ieu urang carita wali mah kos kitu tah masyaallah nang Allah kabeh ge trek nah geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tak deuk dikamanakeun mun lain deuk di ka surga